Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Al-ayat wallahu a'lam bishawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warhamna fahman nabiyyin warzuqna ilma ba'dil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayyatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ibu, para sepuh, para sadaya, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kurang sadaya bahwa sedayanya masih diberi guru Allah Subhanahu wa taala, masih diberi siswa Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang biasa duti karena tahun angkeka karena tahun baru putusna tahun 1445 Hijri. Tegasna ayeuna urang aya dina sasi Muharram, sasi kahiji dina sasi Hijriyah, anu alhamdulillah tiap supina sasi Muharram urang sadaya khususna di ieu tempat, di ieu kawasan, di ieu majelis sok melaksanakan sababaraha amal kegiatan anu tos biasa dilaksanakeun anu dasarna memang tina parentah Kanjeng Nabi, dasarna tina hadis Kanjeng Nabi. Anu kamaklum kapunika urang sadaya dina sasi Muharram seueur amalan-amalan anu dikhususkeun dina sasi Ramadan. Dugi kasus sakali para ulama aya 12 amalan anu kedah diusahakeun dina sasi Muharram, kedah dipidamel, kedah dilaksanakeun. Sanaos dina sasi-sasi nu sanes oge kedah dilaksanakeun, tapi diutamikeun, diprioritaskeun dina sasi Muharram, teu kenging dikantungkeun, teu
sholat sunat. Syukur sholat sunat anu biasa kurang dipidamel dina saliyati sasi Muharram khususna kaping 10. Tapi wayahna dina kaping 10 sasi Muharram ngalaksanakeun sholat sunat teu kenging dikantunkeun. Sholat sunat anu mana anu dikedahkeun anu dianjurkeun sursapaling para ulama sholat tasbih. Janten dina kaping 10 Muharram pada wenina wengi tadi pada ayeuna siangna kaping 10 Muharram teu kenging hilap diusahakeun teu kenging ditinggalkeun ngalaksanakeun sholat sunat bade sholat sunat naon wae tapi anu dianjurkeun jatana sholat sunat tasbih. Bade wengi tadi teu kabujang wengi tadi bade ayeuna ke saatos sholat zuhur upami istri upami pamagat saatos sholat Jumat bade engke asar mangga nu penting teu acan ngalangkung kana kaping 11 Muharram. Nu penting masih kene dina kaping 10 Muharram. Anu kadua anu sok biasa saum dina kaping 10 Muharram. Bahkan ku Nabi dianjurkeun saum dina sasi Muharram khususna dina kaping 10 sok disebat Yaumul Asyura. Hari tanggal 10 dina sasi Muharram sok disebut Yaumul Asyura. Hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nabi ngadawuhkeun dina salah sawios hadis afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyam syahrillah al-Muharram. Saum dina sasi Muharram khususna dina kaping 10 dina sasi Muharram kautamianna mendekati kana kautamian saum dina sasi Ramadan. Teu aya deui saum utami-utamina adalah saum dina sasi Ramadan sabab eta hukumna wajib anu 30 dinten. Tapi aya anu mendekati kana kautamaan saum dina sasi Ramadan nyatana saum dina kaping 10 Muharram. Soalnya utama saum dina sasi Ramadan aya anu utama seperti utama sasi Ramadan atau anu mendekati kana keutamaan saum dina sasi Ramadan nyatana saum kaping 10 Muharram. Kata Nabi aya deui Nabi nyuwurkeun saum sugilan siyami yaumi Asyura. Nabi kan taros dina masalah saum kaping 10 dina bulan Muharram. So Nabi qala yaqafiru sanatal madiyah. Saum anu dilaksanakeun anu dipidamel dina kaping 10 Muharram. So Nabi mata ngahapus kana dosa alit anu tos kalangkung sataun kapengker. Jadi saum sadinten ayeuna dina kaping 10 Muharram mata ngahapus kana kasalahan kalepatan anu alit dina sataun kapengker. Janten upami ibaratkeun mah saum dina dinten ayeuna teh kaya tuba. Nobatan dosa-dosa alit dina sataun kapengker ku ngalaksanakeun saum dina kaping 10. Sur Nabi juga pirusan al-madiyah mata ngalebur ngahapus ngaleungkeun ngahilangkeun kasalahan kalepatan anu alit ku ngalaksanakeun saum dina dintenan kaping 10 Muharram. Alhamdulillah panginten dina kaping 10 Muharram sok biasa. Bahkan anu katilu dan saur tadi para ulama nyebutkeun sebenarnya ayat 12 amalan khusus anu kedah diramalkeun tapi upami 12 nama juga ngan anu biasa we anu biasa urang kayak di salat tasbih kadua saum anu katilu sedekah masihan kasayang. Sahabat Nabi dengan sahabat hadis man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wa
wasallallahu alaihi sa'ira hasanah. Saha jalmi anu memberikan suatu kebahagiaan bagi materi, bagi ucapan, tingkah laku biasana upami jalmi mah koyong kenging kaluna teh di pasian materi. Saha jalmi anu pasian materi musonakoh masian habingah ala yalihi kan jaga keluargina wa ahlihi kan jaga saudarana tatanggina wargina masihan dina kaping 10 sasi Muharram masihan kejembaran sangat pada ku artos pada ku angin pada ku angin pokoknya dina kaping 10 sasi Muharram maka sawal Nabi wasallallahu alaihi sa'ira hasanah maka eta jalmi bakal dijempatkeun rezekina bakal dijempatkeun milikna dina sataun kapayun dicukupi rezekina dicukupi milikna dina sataun kapayun maka upami dibakatkeun ngadamel kasaean dina dintenan 10 sasi Muharram maka jaminanna Allah sataun kapayun bakal dicukupi segala kebutuhanana kacukupanana rezeki Allah anu masihan kasaya badai ku atas dan atas mangan badai tuangan dan tuangan mangan badai kanu acuk dan angin disedekahkeun ku acuk mangan pokona ngada kasaya tanggung jawab keluarga saudara tetanggi kasawe jalmi anu membutuhkan dipasihan urang janten amal kasaya anu jaminanna seurang Nabi wasallallahu alaihi sa'ira hasanah sasasana dina taun berarti sataun kapayun kunabi Allah bakal mencukupi segala kacukupanana segala kebutuhanana. Terus alhamdulillah panginten terus jalan kebiasaan kami kurang sadaya dina kaping 10 sasi Muharram. Mudah-mudahan kurang sadaya naon rupi amal anu tos dipidamel amal anu tos dilaksanakeun sadayana aya dina panantian Allah Subhanahu wa taala kalayan mudah-mudahan ngajarkeun bekal kami kurang sadaya pikeun duit balik ke akhirat. Para ibu, para sepuh, para wali sadaya anu priwados dihormat atos nyarioskeun sasi Muharram insyaallah tos pada kuningan tos pada makhluk sadayana. Para ibu, para sepuh sadaya anu priwados dihormat Allah Subhanahu wa taala merintahkeun bahkan ngawajibkeun kana janten putra kana janten anak wajib hukumna taat turut patuh takdim hormat kana janten sepuh. Allah merintahkeun kana janten putra kana janten anak kudu hormat kudu takdim kudu taat kudu turut kana janten sepuh wajib hukum. Sawal Allah di Al-Quran wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wajib hujanten wajib anu janten putra anu janten anak patuh turut taat ngahormat ngamuliakeun ngagungkeun kana janten sepuhna wa bil walidaini ihsan pokona ngadamel sae teu kenging damel awon kewajiban berarti mafhumna mafhum mukhalafah kabalikanana lamun teu damel sae kana janten sepuhna teu berbuat baik kana janten sepuhna bagi ucapan pembuku tingkah laku maka eta teh termasuk dosa atanapi
besar. Berarti kabalikan lamun nujanten anak teu damel sae kan nujanten sempurna bade ucapan teu damel sae atana itu tingkah laku maka eta anak termasuk anak anu durhaka dosa doraka. Bahkan di sakarasna tadi wala takun lahuma uffin wala takun lahuma uffin kan jangan sepuh tong bororah ku tingkah laku ku ucapan nyebatkeun atuh dina nalika dipiwara kudu jangan sepuhna dina nalika diparentah kudu jangan sepuhna nu jangan putra nyebatkeun atuh keheula mama keheula ibu nu jangan anak biranyebut keheula atawa atuh atawa dosa hukum. Namun sabab nyebat nyebat atuh, komo nyebat alif, nyebat engke, eta sanes pada bulan saya kalau jangan sebut, tapi pada bulan Allah. Cacak nyebatkeun nyebatkeun atuh, nyebatkeun kela, komo begikan nyentak kalau jangan sebut atos dosa doraka. Bahkan seperti salah satu dosa gede, doraka gede adalah durhaka dan anak dan jalan sepuh. Kunaon sababna Allah marentah ke jantan putra wajib turun taat menghormat ke jantan sepuh. Kunaon sababna nu jantan putra teh kedah menghormat ke jantan sepuh. Kunaon sabab jantan putra teh kedah turun taat ke jantan sepuhna. Sabab nu jantan sepuh sabab nu paling ageung kana ayatna nu jantan putra di alam dunia. Moal mungkin aya bahasa putra atau nabi putri lamun teu aya jantan ibu ramahna maka nu jantan anak nu jantan putra asbab sabab ayatna ka alam dunia teh kupedah aya ibu sareng ramahna. Jadi sabab kana aya anak budak adalah ayatna nu jantan sepuh. Hiji, kadua ku sabab nu jantan sepuh hiji-hiji jalmi anu sok disebutkeun cinta sejati. Teu aya deui disebut cinta sejati mah cinta anu jantan sepuh kanu jantan putra. Nyaah anu sejati adalah nyaah anu jantan sepuh kanu jantan putra. Kasih sayang anu sejati adalah kasih sayang sepuh anu kanu jantan putra. Ti mimiti lahir dugi ka urang kalihna kanu incu deui kanya anu jantan sepuh moal robah sakali-kali aja anu jantan putrana. Dados ada lagi. Moal aya robahna. Nu jantan kanya anu jantan sepuh anu jantan kadedeuna cintana kasih sayang nu jantan sepuh kanu jantan anak moal aya robahna sakali-kali aja. Pengorbanan nu jantan sepuh, perjuangan nu jantan sepuh kanu jantan anak mau aya robahna sakali aja. Bahkan aya istilah nu jantan sepuh mah kajen kene teu tuang daripada ningali anak teu tuang. Kajen kene teu jajan daripada ningali anak teu jajan. Kajen kene teu bese acuh daripada ningali anak teu bese acuh. Kebahagiaan nu jantan sepuh aya kebahagiaan nu jantan kanya kadeudeung kabageun nu jantan sepuh kanu jantan anakna dihargai ku Allah, dihormat ku Allah, maka nu jantan anak wajib menghormatkan nu jantan sepuhna lantaran eta sepuh lantaran eta nu jantan sepuh nyaahna dedeung cintana kanu jantan anakna tak terhingga. Contoh nu jantan putra tias ngawitan dimimiti ibunya kudu jantan sepuhna teras diajar apa diajar Tuhan di sekolah ke di pasantren ke sagala rupi
nu janten sepuh kami nu janten anak. Maka nu janten anak tekeni saalin-alin acanna nyeri ka nu janten sepuh. Kahiji sur tadi asbab aya jeung teu aya nu janten anak eta teh tina ayana sepuhna ibu ramana. Moal mungkin aya anak, aya putra, aya budak lamun teu aya ibu ramana. Asbab aya putra, aya anak antara aya ibu sareng ramana. Kadua, asbab eta nu janten anak bisa hirup sabada lahir diurus diperjuangkeun dididik nu janten sepuhna. Kukanya kadeuleuh kasih sayang cinta nu janten sepuh nu janten maka wajib hukum nu janten anak turun ka janten sepuh lantaran dina dua anu tadi. Dina dua anu tadi asbab aya nu janten anak ibu ramana, asbab hirup tuluy-tuluyan di mimpi borojo dugi ka ayeuna adalah asbab kanyaan kadeuleuh cinta kasih sayang nu janten sepuh nu janten maka dihargaan ku Allah yeuh wajib menjadi anak turut dan janten sepuhna, wajib menjadi anak turut dan janten ibu ramana. Maka sahabat tadi lantaran wajib berbuat baik dugi ka hapunten nu janten anak mah nu janten putra mah sahabat tadi wala taqul lahu maqu teu nyebat teu nyebat atuh teu nyebat kelak upami diparentah ku janten. Jelas di ayat Al-Quran wala taqul lahuma uffin berarti nyebat atuh nyebat kelate ngengke kana parentah anu janten sepuh upami misalkan nu janten putra nuju gogoleran neng bageun pangapelkeun kira mamah paman dorang wala taqul lahuma nuju nyoba HP neng bageun tuh pang nyucikeun piring ke mamah paman ke nuju ngabalas naon ngabalas WA atau nuju nonton video. Saya akan lebih awal upami kitu awal ada nabi nu janten putrana nuju nonton TV misalkan nuju nonton TV nuju apa di orang nu janten sepuh teh mamah paman nganggosan iklan saya akan lebih awal ada nabi misalkan janten putrana nuju aya rencanana nuju ngobrol sareng rencanana disaurat ku janten sepuhna neng bakal ka dieu sur janten sepuhna sur putrana teh mamah paman nuju ngobrol sareng rencangan saya akan lebih awal ngengke ngahir kana parentah nu janten sepuh awal ngengke sabina Al-Quran bahasa wala taqul lahuma kunaon atuh jeung ngengke kana parentah sepuh awal sabab sepuh tos ageun perjuanganna pengorbananna kana janten anak saking ku ageun jasana nu janten sepuh kana janten anak maka nu janten anak teu kenging ngengke kana parentah nu janten kinten-kintenna ieu mah ibu upami ningali urang kali sapertos kitu keheula nuju nonton TV keheula nuju nonton nuju nyoba HP keheula nuju ngobrol keheula nuju gogoleran kinten-kintenna geus serat kana minuna geus serat misalkan neng pang sasapukeun bumika lamun atuh paman nuju nyoba HP da pastinya serat nu janten sepuh. Namun sebab lebih mementingkan kene HP daripada parentah nu janten sepuh. Lebih mementingkan kene TV daripada parentah nu janten sepuh. Lebih mementingkan kene babaturan ngobrol jeung babaturan daripada parentah nu janten sepuh. Gaduh jasa naon HP ka dirina, gaduh jasa naon TV ka dirina, gaduh jasa naon babaturanna ka dirina sehingga ngengke kana parentah nu janten sepuh. Maka doraka tekeni kana janten sepuh wala taqul lahuma uffin saking ageung jasa nu janten sepuh naon jasa hiji aya di alam dunya kadua bisa hirupna di langit dugi ka ageung jasa nu janten sepuh. Maka wajib sabda di parentah turut kana parentah nu janten sepuh. Tos ayeuna
eta mah biasa disebutkeun kana analogi perumpamaan. Urang dicacak-cacak deui ibu para wargi sadaya punten. Kanyaah sepuh sanajan ageng, jasa sepuh sanajan ageng, tapi moal leuwih ageng dari kanyaahna Allah ka urang. Jadi saagung-agungna kanyaah sepuh ka urang, jauh leuwih ageng kanyaah Allah ka urang. Saageng-ageng jasana ibu jeung rama ka urang, jauh leuwih ageng jasa Allah ka sareng ka urang. Kunaon sepuhnya ka urang sabab dikersakkeun ku Allah eta sepuhnya ka jadi budak. Lamun ku Allah jadi kersakkeun jadi indung bapaknya akan jadi putra moal. Berarti sanyaah-nyaahna sadeuleuh-deuleuhna nu janten sepuh ka janten anak jauh leuwih nyaah keneh Allah ka urang. Sanyaah-nyaahna sepuh urang ka urang jauh leuwih nyaah keneh Allah ka urang. Saagung jasa-jasana nu janten sepuh ka urang agar agung keneh jasana Allah ka saha? Ka urang. Laras kitu. Agung keneh jasa Allah daripada jasa sepuh urang. Aya sepuh urang ku Allah. Aya na urang ku sepuh urang, aya sepuh urang ku Allah. Hakikatna. Sepuh urang bisa nyaah ka urang dikersakkeun ku Allah. Aya rasanya dina dirina ka janten anak. Berarti agung keneh jasana Allah ka urang daripada jasana nu janten sepuh ka urang. Agung keneh nyaah deuleuhna Allah ka urang daripada nu janten sepuh urang. Cacat. Ngengke parentah nu janten sepuh tos doraka nyebabkeun wala takullahu maqut teu nyebabkeun atuh nu janten sepuh tos doraka komo lamun ngengke ka parentah saha Allah. Parentah nu janten sepuh wae anu jasana teu leuwih agung daripada jasana Allah ka urang teu kenging dikengke parentah sepuh. Teu kenging atuh alim komo kana parentah nu janten sepuh. Komo ngengke kana parentah saha Allah. Kana janten sepuh wae tos doraka dingengke. Komo ngengke kana parentah Allah. Upami ngetan kadinya mah sigana simkuring panenten termasuk jalmi anu siga dipikakeun Allah tapi naudzubillah, dipikakeun ku Allah tapi naudzubillah. Naon sababna? Sabab kana parentah Allah mah biasana sok dimengkekeun. Kana parentah Allah mah biasana sok karangke. Sok terasa dosa, sok terasa salah. Kanu janten sepuh wae tos dosa tos salah. Komo ngengke kana parentah ti saha? Ti Allah. Contoh punten panggil ieu masih kuring dina nalika mungkin ada lohor ada nabi ada rasa ada nabi ada nabi kinten-kintenan eta teh sumping parentah Allah ada nabi sumping ada lohor berarti sumping parentah Allah kudu ngalaksanakeun salat ada kasar berarti sumping parentah Allah kudu ngalaksanakeun salat ada nabi berarti sumping parentah Allah kudu ngalaksanakeun salat maghrib ada napisah dina nalika ada seberapa aya jadi parentah Allah hamba-hamba kami geura salat isya sabab geus datang waktuna parentah Allah suruh parentah Allah sumping ka urang ka hamba. Tapi terkadang urang masuk diengke-engke leuwih mementingkeun keneh kana kepentingan pribadi kana kahoyong pribadi kana kasibuk pribadi daripada ngalaksanakeun mayungkeun kana parentah saha Allah. Aya anu jol-jol kuping ada nyawa HP aya henteu aya syukuri aya anu kuping ada jol-jol ngobrol aya syukuri aya anu kuping ada jol-jol luar kumaha lamun dapat daerah ibu miwarang kanu janten anak jog-jog di HP disaurang di miwarang kanu jog-jog di HP
oleh Allah panginten ka urang. Saat sumping turun ada lohor, ada asap, parentah ngalaksanakeun lohor, parentah ngalaksanakeun asap. Jom nyawa HP, coba bade teu selang kumaha Allah kasaha. Ka urang. Sumping asar, jom kene nyawa TV, jom kene ningali TV. Bade teu doa ka kumaha ka Allah. Padahal ujung nyawase, padahal ujung sibuk, pirang ukur TV, nah adu di kanan ke parentah saha. Allah. Nya nu janten ibu pembebaran kana janten anak, ke janten anak ke kana parentah datang terus geuseulah. Gitu. Komo janten anak yang HP dipiwara. Hek ke anu pamang yang HP kana janten sepuh teh geuseulah. Komo desa. Allah, ayo jom-jom ku HP, ayo jom-jom ku ngobrol, ayo jom-jom ku ningali TV, ayo jom-jom ku jalan-jalan, ayo jom-jom ku keluar. Nah, henteu nama menghijikeun parentah Allah. Padahal Allah jauh lebih agung jasana ka urang daripada kolot. Padahal Allah jauh lebih nyaahna ka urang daripada menjadi kolot urang. Nah, aya kana parentah Allah bagi kawan teu hangke. Nah, kan parentah Allah bagi kawan teu mundur-mundur. Janten urang sok dibalik. Kunaon sababna sok dibalik? Sabab hiji teu karaos kanyaahna Allah ka urang. Teu ngajantenkeun rasa kagueurna Allah ka urang. Teu ngajantenkeun rasa jasa Allah ka urang. Padahal urang geus apa? Aya jeung daya urang Allah. Allah ngajalan sifat kudrot ta'alluqna jadi dan yaitu jeung aya Allah tuh Allah jeung di alam dunya Allah teu aya di alam dunya ge usaha Allah terus Allah maparin kesehatan ka urang maparin umur ka urang maparin yuswa ka urang eta teh kanyaah anu urang antara disebutkeun tapi Allah terasa-rasa dikasih bageura saha Allah taala seperti dia para ibu boyong sehat nah disebutkeun teu sabadin ka Allah tapi urang terasa di pasien sehat Allah umur yuswa panjang yuswa boyong dan boyong tapi karena disebutkeun tiap dinten ka Allah tapi kalau keras-kerasan di pasien demi ka ayeuna bageura saha Allah oksigen udara tiap dinten dina dihirup urang. Nah disebutkeun Allah ya Allah pasien kami oksigen supaya kami biasa bernapas di dinten ayeuna. Kitu henteu tapi Allah teras-terasan disayogikeun oksigen kami bernapas. Maka bageura saha Allah nyahanan Allah ka urang maka leuwih nyahanan Allah dan tapi keluar kana parentah Allah walaupun mangkeng. Kata Nabi ayat kisah saurna ayat menuju jami tersebut terus haki-haki saurna tutup 70 tahun langsung menuju melaksanakan ibadah haji tengah-tengah menuju melaksanakan ibadah haji kami kecapean napasna tidak sesak ulah dugi kami misalnya di sana ke rumah sakit saat pas di rumah sakit di oksigen ini oksigen makin pernapasan sesak nafas dibantu oksigen kira nanggung sak jam di oksigen saat tos sehat deui sadar acan kuih ka mana ka hotelna etan aki-aki teh ada anu di oksigen di pasien stroke kalau kurang bayar bapak punten ieu kangge bayaran oksigen ditinggali 4 juta kira nanggung sak jam oksigen 4 juta kira nanggung sak jam eta bapak-bapak hati-hati 70 tahun dari itu berikan nangis ngabuku saat itu mulai stroke sabaraha 4 juta suruh gawe rumah sakit bapak kunaon nangis nanti biasa bayar tugayu artos sudah ada bapaknya kan bener perawat kuring mulai ceri kena biasa bayar dan bayar ayat bahkan lebih tinggi
di ayat duit 4 juta. Tapi teringin mikir salami ieu Allah terasa kasihan oksigen di kawin ojol dugi ka ayeuna umur 70 tahun teu pernah disuguh bayaran ku Allah. Nah ieu ka karek saja tos 4 juta oksigen. Aya nu kantong kaya dikawinkan lahir ke alam dunia dugi ka ayeuna oksigen sampeyan di oksigen di rumah sakit teu aya gratis di Allah. Pemirsa bahasa ayeuna cuma-cuma di pasien oksigen teu kedah aya. Hiji jeung Allah, taat ka Allah, ulah ngengke-ngengke, ulah lalai kana perintah ti Allah sakit teu. Teu kedah aya, gratis di Allah, benten sarima di rumah sakit. Cobi upami jam 4 juta kali we usualna 70 tahun, 70 tahun teh sabaraha jam? Sadaya tenang 24 jam kali 1 tahun 1 tahun teh 350 hari. Kali sehari 24 jam kali 350 hari. Sama mahal pawina maya, tapi Allah, tapi bukannya Allah, bukannya Allah, kubagira karena Allah ke orang begitu oksigen dan dihirup tiap bulan kurang gratis. Kumaha bagira karena Allah ke orang, tapi kunaon segera hamba-hambana, segera jadi anu sok mungkin karena perintah Allah. Memang saur pikir mah sholat teh kasebutna puasa. Waktu puasa teh loba. Misalkan sholat Zuhur waktu 12. Upami teu biasa 21. Upami teu biasa 22. Upami teu biasa 23. Biasa asal penting teu acan ka bujeur asal puasa. Biasa dimungkinkeun saur pikir mah biasa. Namun lagi kami supaya halangan kesibukan. Kumaha biasa diunggahkan sholat biasa, mama diunggahkan sholat. Tapi dengan catatan asalkan ayat udur syarat, udur anu dikengingkeun ku syarat. Sapertos kapunten upami nuju pas begitu ada nomor, ieu tos bade dia. Tapi misalkan ayat tamu, upami teh maleos teh sami menghormat tamu lagi kedah. Sholat awal waktu saya kumaha ngajam, enggal ngajam dina diri ngajam pada dengan tos taruwi. Kayak ini naon ngakhir di depan lohor tabusan mana asalkan satu catatan ayat wudu syarat wudu anu dikengingkeun ku agami seperti tadi nabi tamu akan nabi misalkan nyerikan kurangan pas begitu ada lohor nyerikan kurangan dia dugi kana kudu ngobat heula kudu geser obat heula dugi kana tepana teh setengah 2 bagi kan kurangan geus kada raos mana geus sawiyo dikekeun salat asalkan aya wudu syarat. Tapi aya HP kalau betul syarat, ngobrol kalau betul syarat, nonton TV kalau betul syarat, kalau pintu bobo-boboan kalau betul syarat, kalau pintu. Maka saur dina ilmu tasawuf mah mungkin sholat tanpa aya wudu syarat eta teh dosa awal. Tebet dosa anu janten anak ngengke kana parentah anu janten sepuh dosa-dosa. Komo mungkin kana parentah salah. Allah. Padahal kajian Allah jauh lebih daripada kajian kaji tak biasa kedua biasana dinamika dilaksanakan sok tarapapos bares. Contoh ibu barang anu teu putra neng mengakukeun umi nya disapukeun tapi sasapuna teu leres masih kene barala biasana sok disulah nah neng bageul sasapu teh kieu cenah sing leres atuh sasapu teu sasapu tapi barala kene atau nabi di orang ubah piring tapi ubah piring teh teu leres seueur kene anu naon teu kotor manya ubah piring teh ieu seueur kene nodana masih kene lesan dilasaninya berarti dilaksanakan tapi dilaksanakan dengan
sok talangke. Nah kan perintah Allah sok dirusuh, kadang sholatnya sampai tinggal beresnya daripada sok dirusuhnya dina sholat. Nah karena perintah jadi maksud paripurna karena di ulo aku jauh di ulo kami angin saya mengisui ibadah. Nah lebih mementingkan kena perintah jadi. Nah lebih utamakan kena kepentingan diri daripada kena perintah Allah ke orang, daripada Allah diwajibkan ke orang. Nah masuk perkara itu. Maka alhamdulillah min dzalika al-qiyamah kurang anu dipasihan kesehatan, dipasihan umur Allah, anu dipasihan udara panas, rezeki sadaqah tapi sok karena perintah Allah. Alhamdulillah orang kalau jalmi anu dipikir mewah ku Allah komo tugikan adab alhamdulillah kusabab mengke talangke lalai kana perintah Allah Subhanahu wa taala benten sareng kana perintah jalmi benten sareng kana kepentingan yang hayang diri pribadina. Alhamdulillah min dzalik. Maka Allah mikir dari orang kesana masuk sholat tapi kemungkinan orang dipikir dipikir sabab bersekutu para ibu, para sepupu sadaya, pada tujuan. Padahal Allah tersakitu bergerak dalam ini dengan asmaul husna sifat Allah tinggi ayat ar-Rahman ar-Rahim atasnya maha welas maha asih ar-Rahman maha welas al-Jawwad maha bagulan al-Wahhab al-Sirr Asihan al-Wasi al-Majibah. Allah tersatu bagaimana orang melakukan sifat-sifat Allah ar-Rahman ar-Rahim ar-Razzaq ar-Razzaq doanya di zaman yang biasa ngarizkian kepada Allah doanya anu ngarizkian orang kecuali Allah rizki menjadikan anak sama menjadikan sebuah kekayaan tapi Allah rizki sasawai sanes timu sanes tapi iwati Allah sallallahu inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Kata Nabi sallallahu inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Rasulullah inna Allah wa huwa khairur raziqin. Allah Tuhan saya dan rezeki. Allah akan rezeki tanpa perhitungan. Segala rezeki bisa di Allah. Tapi kurang hilang dan masih ada rezeki. Tapi kurang sok talangke dan masih ada rezeki. Sok terkadang terlalu membacakan ke Allah yang masih ada rezeki, terlalu membacakan ke Allah yang masih ada nikmat kemuliaan sadaya. Para ibu, para sepupu sadaya, kepada sebuah hormat, sekitar berkata atur, apapun tidak segala mereka mengatakannya.